Itu tanah non dulu longsor teh di dinya longsor sabah teh titikna. Batas deui. Oh. Itu ieu sami nya. Dia sami. Jadi dulu ini tuh gunungan sampah. Pokoknya zaman longsor sampah di Gajah tahun 2005. Ada 100 berapa orang kan? 145 orang dah kepungkur. Ini tentang sawah. Gimana kan? Tuh di gunung itu longsor ka dieu kabayang tuh tahun Garut Bandung selalu bersama dalam hidupku. Garut Bandung. Kira ini ngopi kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Jangan lupa follow, like, and subscribe. Apa kabar semuanya ini guys? Baik-baik guys? Oh. Baik guys. Mohon maaf sebelumnya ya guys. Kalau hari ini saya akan bercerita memakai bahasa lembur saya. Mohon maaf. Ini kalau saya pakai bahasa lembur saya pada mengerti tidak guys? Tidak apa-apa ya. Soalnya sim kuring mah guys orang lembur, jadi mohon izin aja berbicara pakai bahasa Inggris. Orang Inggris lembur abdi teh. Punten abdi mah Spanyol. Keraton ieu Inggris. Alexander the Great. Sampurasun. Amit ampunnya paralun agung naka Gusti nu Maha Suci jembara kabar karuhun sabudir awun. Kaguru sim kuring Pak Haji Dedeng ku sim kuring dipihormat. Taras Pak Kades Batu Jajar Timur Pak Muhtar guru sim kuring oge. Teras aya kaleresan ieu ayeuna sumping sasarengan sareng urang ieu aya guru sim kuring Kakak Sapaguron aya Kang Ervan ti Batu Jajar Timur barat dan timur ngahiji alhamdulillah. Jadi tos aya di Batu Jajar mat aya kutub barat dan timur ngahiji. Karesan anjeunna teh guru sim kuring kapungkur di sim kuring diajar alif-alifan ku anjeunna sim kuring tiasa ikrah hatur nuhun Pak Guru. Ka para tokoh panginten Pak RW ieu Pak Heri sadayana anu teh tiasa diwiji-wiji ku sim kuring sadayana guru sim kuring. Teras anu dipayunan sim kuring ieu aya dede-dede, om-om, akang-akang. Nyebatnya om aja ya, soalnya aku anak muda guys. Kapara akang-akang, kakanda, non deheunya bahasa Indonesia teh, kakanda tercinta. Di Pengkerna aya teteh-teteh cantik. Para karang taruni, kalau buat karang taruni teh apa Pak Ketu panggilannya buat yang ceweknya? Karang taruni. Karang taruna lalaki, karang taruni awewe lamun baji karang taruno. Karang tarune. Hapunten nu kasuhun sataacana bilih sim kuring kumawantun. Rumaos sim kuring mah teu bodo-bodo acan, teu tebiheun kapinter. Rumaos teu sakola sapertos nu sanes. Kuliah S1, S2, S3, S3 kadituna teh pokona mah. Sim kuring sekali deui hapunten sanes bade mamatahan ngojai ka entog kamari sanes bade mamatahan nyopet ka tuyul aya teh tuyul teh nya dina dangket ieu pangitan sim kuring bade cumarios ngawakilan salaku bendaharana elit global. Apal bendahara elit global teh? Elit global teh sim kuring bendaharana ayeuna pan di urang teh usum non stupid 18 teh nya virus
dalam badan gue jeung tergulung lu kapanggil teh nya tapi tong berarti da sieun saya da kieu we tadi saya bawa kopi teh usum cenah AKB anak kampung Banjaran kebiasaan baru ya adaptasi kebiasaan baru lamun cek bahasa Inggris nama new normal tah simkuring jadi cuma oge salaku wawakil para new normal sanes para normal mohon saya kacang di lajeng penginten tadi teh sararasa mau nuju mapah ka dieu teh pakada simkuring teh hoyong ieu teh berlinang air mata asa sarar di kitu nyaradet hate simkuring hapunten kadulu-dulu di dieu ka warga-warga di dieu bilih simkuring kapungkur nu ngadoliman dulu-dulu di dieu rumaos simkuring mah linggih padumukan rada di kota sakedik di palihan Babakan Andir bilih runtah simkuring kapungkur ngadoliman wargi-wargi di dieu anu balukarna janten longsor sampah pan eta teh dosa komunal dosa urang babarengan satekan simkuring neraskeun cumarios palagi panginten di dieu mayoritasna umat Islam hayu urang anu halasa sarangan kangge dulur urang anu parantos ngalantunkeun aya 100 saberapa kades 143 khususon ila ruhi al-fatihah. Sekali di simkuring dah hapunten oge ka dulur-dulur di palihan dieu. Matak ieu permasalahan sampah ayeuna seolah-olah ieu teh di buruan simkuring. Bersih di buruan teh ka wadah runtahkeun. Bersih ka tingkat RW, ti RW ka desa, ka kelurahan, kecamatan, ka TPA. Panen mereskeun masalah atuh teh mindahkeun masalah di buruan urang ka TPA geuningan anu kenging naonnya nu terdampak mah di dieu kapungkur teh anu dolimna masyarakat secara komunal teh di wewengkon Bandung Raya di dieu geuningan anu kenging nama anu naonnya kamusibatanana gitu cenah urang teh berpendidikan pola linter cenah beragama karena cenah berbudaya cenah daing orang Sunda wah gitu we nah tapi teh nyaruna teu rapat sekali deui simkuring ngemutan ka diri simkuring oge ka wargi sadayana panginten ieu sanes bari mamatahan naonnya tadi hiber ka Batman hayu urang babarengan diajar tanggal waler minimal atuh 100% teh luntah anu dihasilkeun teh atuh ya 10% heula mah di bumina sewang-sewang dikelola syukur-syukur ieu mah ngimpena simkuring masalah lingkungan masalah permasalahan sampah tos rampes di tingkat desa upami tos kaluar di tingkat desa eta teh kudu mindahkeun masalah hungkul tingkat desa tos bareres gitu ku ayana kegiatan pergerakan coklat kita jalan bersih anu ayeuna dikerucutkeun di janten halaman bersih ieu sakali deui sanes program elit sanes program para akademisi sanes program jalmi para linter mung program silih elingan salaku anak bangsa Indonesia dan bangsa warjit dan bangsa siluman silih elingan mun ngaji mah jalan alipan we hungkul heula gitu memeh kanu ekspor teh da geuningan tadi memilih sampah teh ti tahun alif aya geus tahun wau terus we memilah dan memilih tapi prakna eueuh hese terus nya kitu teh ngarasa geus beres nempatkeun sampah ke tempat sampah terus kete mayar duit ka tukang sampah padahal mah kudu mindahkeun hungkul mindahkeun permasalahan jadinya beki rudet tinu satitik jadi sagede bola gitu jauh terus beki ngabadagan
urang sararean nu aya di dieu ayeuna nu kempel di pertempatan da sami nya ngarenghap teh sami ngarenghap teh kita menghirup udara yang sama. Aya nu parantos ka Ghana aya nu parantos piknik ka Ghana tacan para pemuda acan Zimbabwe Kongo Aljazair jadi intinya mah kieu urang anu napak nu di dieu nya nu hardolin di dieu nu dahar modolin di dieu anu di Ghana gitu anu di Zimbabwe di mana da sami geuningan kita tinggal di bumi yang sama. Sugan Pak Kang Ervan mah mang da saya mah orang kaya gaduh 5 triliun abi mah ngekosna di planet Mars moal. Da abi mah pemi miceun teh pemi anjing-anjing kalau saya bangun tidur itu guys tenang. Kalau saya pipis guys saya mah langsung ke planet Venus moal. Narapak di dieu. Ari bumi teh naon cek bahasa Sunda. Imah. Pan ieu imah urang sararea teh gitu. Hayu urang jagaan. Kiamat teh pasti naon ku kelakuan urang-urang. Pantos jelas 2005 di dieu eta teh kiamat atuh. Hasil kebodohan urang-urang salaku individu salaku makhluk anu teu boga rasa teu boga rarasaan gitunya anu paeh alam rasana gitu anu teu kageuing alam pikirna tah kuruang riung ayeuna urang tinu kegiatan ieu sanes acara pentingnya pergerakan ieu mudah-mudahan urang-urang tiasa babarengan kahudangkeun di alam rasana kageuing di alam pikirna sangkana salawasna ngagem ka eling hayu tu urang sujud teh saamparan jagat asok arabdas tara asok pan ari abdas nganggo naon cai ari ngaran cai mah pan kitu kumaha wajib dijaga kasucianana urang boga dulur nu opat dina waruga urang aya taneuh aya cai aya angin aya seuneu lamun taneuh na didoliman ku urang naon anu ku urang dilebetkeun kana patuangan urang nya teh panyawa pon kitu caina da ieu mah teh daulat barogatan hair teu cing budak ora bogatan hair ada isim kuring mah teu tanah masih ngontrak cai mayar ka Perancis diplastikan jang jiba ka PDAM teu boga cai berarti naon teu daulat. Jadi hayu konteks lemah cai teh cingna apa kon tidak tanah dan air teu lemah jeung cai hayu urang jagaan pelakan tetangkalana cing loba da urang teh ngarenghap sana sarua urang teh nyiseup udara nu sami alias saudara teh saudara teh tinu saudara erek nu nyembah Gusti Allah erek nu nyembah pentil erek nu nyembah kaos kaki lamun aya teh mah da sarua ngarenghap sugan saya mah orang kaya gitu sarua gitu abi mah orang miskin kursa gitu dia miskin saya mah sakit mah sarua we gitu nya saya teh orang miskin saeutik saya dipengek moal wah saya teh orang kaya gitu sarua we gitu tangkalna ieu di nya teu dipupusti matak lamun dinu budaya urang mah aya upacara mitembeyan naon salaku makhluk individu anu beradab sikap naon upami bahasa simpel nama anu falsafah anu tilu kumaha sikap urang ka sesama ka Gustina jeung ka alamna ngajaga nya surga engke gitu ari surga di bumi ayeuna teu narapak pan bagaimana kita bersikap terhadap sesama alamnya jeung Tuhannya teh kumaha lolobana mah urang naonnya bersikap ka alam teh teu bijak lagu halodoh hese cai tos standar di mana pas hujan kabanjiran engke teh ngomong pokna teh gampang bisa ieu teh urang teh ku Gusti Allah diajab ieu teh diajab ku Gusti Allah mah Maha Welas Maha Asih ku diajab ku naon ku kelakuan urang sorang sewang-sewang di urang dipapari nanti Tuhan nalar naluri jeung nurani teh diparake teu boga rasa jeung rumasa kakara jadi jalma can jadi manusia jalma mah urang-urang kakara jadi jalma kakara ngawujud hungkul can jadi manusia mah tanyakeun mana manusia boga rasa jeung rumasa memeh nyiwit ka batur teh ciwit heula memeh micin runtah ka gawir teh wawalkeun heula kana sungut sia gitu kan jeung ngarasa teu dolim teu ngarasa teu dosa di mana wae aya
jembatan aya gawir pasti geus khas runtah. Oh ini anugerah alam Indonesia teh Gusti. Mata ulin teh cing jauh, sok bandingkeun jeung bangsa-bangsa deungeun. Batur mah alamna teh saageng kitu tah apa kades sakuliwaknya wilayah wilayah. Keendahanana nya kitu tapi dipupus nih. Dijagaan, dipulasara, jadi alus. Urang mah ku Gusti Allah teh dibere sagala tapi diruksa ku urang-urang. Naon eueuh di lemur urang? Sok naon eueuh di Indonesia? Matak cing era lamun ngaku-ngaku geus jadi manusia. Lain ayeuna mah mun di medsos banyak jujurigan we terus. Oh nya kunti, wah pocong non deui. Tuyul. Wah. Sim kuring mah peternak tuyul hias punten. Lucu tah lucu moal ge sama duit eta mah. Tuyul nu asli mah keur we nu dia luhur kenteng gitu. Jadi pernah teu ngadangu nya mun di dieu Pak Kades aya nu geuman teu? Aya nu geuman keneh nu angker gitu. Aya palihan mana? Palih dieu tadi di teh geuman cenanya daerah angker. Aya turang penelusuran we sih penelusur. Aya teu eta di dinya mah kunci euy geus party ngabala. Oh, udah bari teh mah tinggal pocong geus ukuran runtahna. Nah, di jalma punten ya, erek acara budaya, erek acara kasun, acara lingkungan, erek acara agama naon wae, ujung-ujungna naon? Sampah. Eta tingali ditu pocong jeung kunti kawin euy, hajatna runtahna loba eueuh. Berarti naon? Kita hari ini memasuki peradaban yang tidak beradab. Turun tah peradaban teh cenah mah cenah we terus. Cenah geus loba nu diariket, cenah geus loba nu disarorban. Pan kitu kakara cek cenah, tapi kakara wujudna hungkul, jentulna hungkul tapi teu boga rasa jeung rumasa. Teu boga rasaan geus leungit, teu dolim we bisen teh aya ngaliwat ya keburuan baturna motor teh. Biasa nama bari nginum teh kitu. Lung we si cangkang teh teu ngarasa dolim gitu. Matak tong kaget. Insya Allah ya mudah-mudahan teu kejadian amit-amit. Amit-amit 500 tahun ka pangker pas urang geus jadi karuhun nya ku anak cucu urang teh pas ngagalitana ditinggali teh ari anu pan aya arca naon nya aya batu lingga zaman ayeuna mah. Engke mah 500 tahun ka payun pas digali teh aya galon aduh itilas eyang aduh aya galon kitu pan nya. Pas digali teh aya galon aya cengkang ciki oh ieu teh eyang teh ciki oh direkes gitu pan. Dihadiahan. Jadi aduh iya Gusti cing saya teh makin dia teh makin nararudat gitu. Plastik teh diciptakeun teh hasil olah daya pikir manusia jangan ngabantuan urang salakunya berkehidupan tapi nah ujung-ujungnya jadi polutan. Eueuh plastik nu ujug-ujug ka laut, eueuh plastik nu ujug-ujug ka wahangan. Kabeh ge kunaon? Ku si ieu gitu. Ku si ieu tong menuju ka batur, hayu geus tong siri salahkeun. Anu tukang ngarunta sa si ieu. Anu tukang modal suka inget si ieu kitu we. Ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang hayu. Lah dina dirina sewang-sewang. Bohong, saya ingin membangun NKRI. Waduh. Bangun heula dirina lemurna heula gitu. Jadi bangsa Indonesia teh ayeuna sapertos sim kuring, seueur waos jeung cumarios buktos teh aya pan sim kuring gitu. Hanya retorika seueur orang akademis. Lingkungan itu ya harus AIU jadi we buku teh jadi naon. Urang-urang we di dieu hayu salaku nonoman, salaku penggerak di lingkungan masing-masing. Ulah loba pok, ulah loba pek, hayu urang prak-prakan cing nyata. Da moal kejadian, kurs teori we ditulis, diomongkeun moal kejadian gitu. Prak-prakan. Dina kecap terakhir uga wangsit. Kecap terakhir naon? Bral gerana rindak. Ayeuna mamangsana urang nindak. Kontribusi urang salaku bangsa, salaku umat manusia, salaku orang Sunda jeung dunia geus nyieun naon. Kakara bisa nyieun namun di medsos nya. Mun ka di medsos we. Batur mah geus bisa nyieun Instagram, geus bisa nyieun Facebook, geus bisa nyieun HP. Di urang mah kakara bisa nyieun konten nu kieu teh geuningan. Morning guys, kitu teh geuningan.
Ini guys ya, kalau ini kerenyes ya diletaknya ini cireng gitu karena segituan. Kita nu komen, neng eta nenena, oh rame gitu. Nggak bahas anu teuing. Kamari rame ngomongkeun anjay naon atuh di aing teh. Siga nu rahukeun ngomongkeun anjay anjaynyakeun we. Anjay, oh si ditewak dia tewak mah ngomongkeun anjay. Asa ngomongkeun nu teu penting we. Anjay cenah. Padahal mah anjas marah, aduh anjas marah. Jadi hayu urang prak-prakan. Simkuring nurutan Bung Karno. Cek Bung Karno teh berikan aku 3 pemuda maka akan aku goncangkan dunia. Ya catat ya. Berikan aku 3 pemuda Batu Jajar maka akan aku goncangkan Batu Jajar. Gitu keduluan. Jadi ayat simkuring matakna ieu ti Bandung Raya ngawiat ka reng-rengan ti DSO mang. Ngawiat ti Lujalmi teh mangnya. Ieu engke ti dieu. Jadi rencana mingguan payun pemilik simkuring teh janten ke Jakarta. Jika nama moal bisa adanya aya umbu usum di ditu. Abi mah non eta PSBB, abi mah PSBB. Salapan jalmi ti dieu tilu, ti KBB tilu di Kodia tilu, ti kabupaten tilu. Urang di pasantrenkeun. Naon pasantren lingkungan. Tapi kudu nu bener-bener daek gerak. Da simkuring mah hoream boga follower 5 juta follower tapi me jangan naon mendingan tilu tapi mau ngukur ya jadi tong kabobodo teh nya kalau samar tinggal pedah na medsos hirup teh na medsos teh dieu moal bisa hayang nge-share mereh eta runtah di medsos teh kur foto hungkul atuh foto hungkul engke teh pas rame dia hashtag sep Batu Jajar padahal baru teh da moal meresan atuh jangan gitu di Batu Jajar Barat sareng Timur teh lo baruntah ke budak morana teh. Sep Batu Jajar, sep di hashtagkeun moal beres-beres untah loba gitu kan. Prak-prakanana gitu. Ayeuna mah urang langsung wae pentingnya sakedik simkuring ieu bade sanes bade mamatahan ngajaya kamari. Urang nu aplikatif we langsung anu simpel. Urang diajar pepelakan. Upami kamari simkuring ditelepon ku video callannya sareng Presiden Ghana sareng video callan ke Presiden Ghana Presiden Zimbabwe Presiden Aljazair video callan di WhatsApp teh guys good night Indonesia cenah sami di ayeuna aya tapi teu video callan ngan kamari Pak Jokowi teh nyukeun pulsa cenah mang panggilkeun kuota cenah jempe ieu sami anjeunna ge baru HP pakai kuota sarua we da pakai token listrik lagi harita mah aya pejabat di luhurnya gubernur mang pangtransferkeun token anu 20.000 we oh nyake gitu non swasembada pangan nya ina teh di mamana swasembada pangan cek simkuring teh lebay lu anjay anjay lebay keun we eta mah nu dina luhur swasembada pangan urang-urang mah salaku pemuda urang dieu ulah swasembada pangan heula sadayana ge resep sambel urang swasembada sambel heula atuh jeung sambeleun mah piraku kudu meuli ka warung tomat tanah lega atuh tanah loba keneh bisi jadi plastik kabeh itu mah bisa make plastik gitu tanah loba bibitna loba urang swasembada sambel heula melak tomat di buruan teh sapertos di Pak Haji tadi di buruanana melak cengek sareng cabe gitu. Urang swasembada sambal heula. Matak kegiatan anak ge tina jalan bersih janten halaman bersih memanfaatkan sampah organik teh kumaha dapatana teh 60 sampai 70% sampah rumah tangga teh organik saudara-saudara anu non organik nama sakedik. Urang manfaatkeun heula naon? Karena biopori, pada kompos dan lain sebagainya gitu. Tah, ayeuna mah nu kempel dia pasti sadayana ahli hisapnya. Ahli hisap unggul, jamaah arokotiah teh gini kan. Aya cai tuh, aya cai Kang tadi Kang mana cai tadi saya nyungkeun, cai sabotol. Tapi tong emer Kang. Kobe ini ada eta si eta. Lain ada orang Indonesia mah ongkoh miskin tapi bareunghar. Cai mere ka Perancis, udud mere ka Amerika, bakona mur urang, jiga nu baleunghar cik aing ongkoh miskin. Balageur teuing, mending kene jeung dulurna puirkeun atuh buka duit mah babagi teh. Aya Kang nu ageng we. Tah, sok hiji heula.
Iya, sekarang kita susulapan. Kita saksikan apa yang akan terjadi. Jadi kieu kunaon sim kuring ngempelkeun kuntung ayeuna, da urang jeung asa tedolim sokna para perokok, ieu mah pengalaman pribadinya. Udud teh. Lung teh nama motoran teh. Lung. Ngasa tedolim, kapan itu bisa dijieun, jangan nyemprotan pepelakan. Simpan we saminggu. Tiasa cenah Kang sabulan. Bisa kan yang naon nila teuing. Bisa. Erek satahun teh naon kesel gitu. Jadi 20 kuntung lo kumpulkeun. Campur cai 1,5 simpen samingon. Engke atos janten tos koneng tah atos ieu. Janten disaring di bakos yang kertasnya tong kacanaknya disaring ka sama bakos yang kertasnya kan tanah teu nya gemuk. Si eta kan janten bibit katanya jang pestisida semprot campurkeun hiji banding 10. Engke semprotkeun kana pepelakan di bumi teh anu resep kembang. Anu ngumpulkeun kuntung sa RT-eun we. Sok bagikeun ka petani hungkul. Kan biasa kan ya kagak nyemprot gitu. Iya, mangga sok ayo ayeuna mah aplikatif we langsung. Jadi iya itu langsung aplikasi gitu. Mudah-mudahan dasim kuring mah ieu teh kan nabi nya, ieu nu gelo abi mah di antarana. Saya mah cenah pokona mah di antarana. Mending kene disebut nu gelo. Sim kuring mah diajarna lo bakal nu gelo. Naon? Cenah punten ieu mah. Cenah lo banu siga nu calager, nu siga nu hareueun nu wararas serius nya nu di luar kenteng dia na TV tinggali nyanyi. Tapi naon bodor hasilna. Ari nu gelo sok ngamiceun nu teh kainget teu. Lempeng we pengembara tanpa arah dan tujuan ulin we, si eta mah teu udah tatuannya. Botak reng jadi nu gelonya anda. Mari kita menjadi orang gila. Kudu bangga menjadi orang gila. Naon orang gila teh atuh? Gagasan, ide langsung aksi. Tong nunggu boga gagasan naon, boga ide naon, langsung aksi prakeun. Moal cukup abi mah bade ngademel ABC diserat ditulis duit ka di nu hard disk teh mau bagi satera tulisan ku menjadi nanaon. Jadi hitut ngente gitu. Kita beli 500 ml cai misalnya. Iya masukin itu gula bereuna ieu teh cenah misalnya dia 25 oz nya. Ceritana ya, ceritana we. 5 oz. Sok ceritanya. Ya, di mana wae. Gula bereuna 500 5 oz berarti 15 ya. Langsung ya 15 oz api-apinya itu 15 oz sekarang 14,8 kurang ini cerita terus ibu dari duaan saya dua terang gula gitu 15 tuh gimana Kang? 5 ons kali? Yang ini gue dengan 5, berarti 15 kan 3 kali. 3 kali. Ini 15 ons. Ya. 100. Tidak hanya satu jenis. Ini dicampur. Iya. Tapi kalau ingin wanginya enggak lebih identik, mending semacam. Itu 15-nya harus pas 15. Jadi ini kan dia jadi nikah. Wah, ini kan dia. Akhirnya dijampean. Setun. Jadi ini guys ceritanya ya, simpan selama 3 bulan. 3 bulan, tapi kurang dan 3 bulan prosesnya bisa. Kan ini nama enzimnya. Unggal dinten, itu kan ayah gas. Amun teu dibuka, bisi ngabeleduk, bisi jadi bom Bali. Bukan jadi bom Bali. Bisi ngabeleduk, buka unggal dinten. Naon, namun dicek pasal Pak Ustad mah urang teh sedekah oksigen. Jadi aya nu bade ditaroskeun
Kalau sekali kan juga udah kasih kuring. Perantara sim kuring mah ini waktunya ngopi sekarang bisa gitu. Gitu makanya taroskeun ke MC di sini ge terus ngatos. Balik ke Google. Hapunten kasuhun jadi sim kuring kuawatun diharap sosok bapak, jadi sosok rambut. Pilih ayat ceriosan anu kirang pernah anu nyogok anu nyudak kana mana. Kalau tergina kapara sepuh adalah punten sekali dari sana separi keburuan lu mau sim kuring mah teu pinter-pinter acan sana sepade ngajarkeun da sim kuringnya masih ajarkeun alias masih kurang ajar hapunten muka suhun hatur nuhun sampurasun rahayu perseni Gusti rahayu Garut Bandung dulu sejuk banyak pohonnya. Garut Bandung kini rudet mumet dan balangsa. Kamar dia alhamdulillah nu Republik Gambang, Republik Gambang, Republik Gambang, Republik Gambang. Garut Bandung dulu sejuk banyak pohonnya. Garut Bandung kini rudet mumet dan balangsa. Abdi lah kemauan abdi Naruta kepala ya punten abdi apa yang bisa ya kan oh namanya teman-temannya sama namanya mengalir silaturahmi ke dunia kali itu uang di bumi saya masak LPS nggak masak masak sendiri nggak luar biasa balanya itu bisa mau balanya pura-pura kali makan semuanya banyak ya abdi mah bener Pak anu bisa dikerjakan kami bisa dikerjakan Pak sehatnya sehat jaga kesehatan ya tapi kan ada atau Bandung mau ke ya biasanya bisa mending kurang ya abis kalau kan sama orang tua aku ini ya maaf aja mungkinnya sangat cinta sama orang tua ini kan lo ayo jadi alat ini jadi apa ini ayo lah jadi iya belum nyanya mungkin kanan yang kiri disatukan ayo mungkin oh buksu
Biasa bener ya tuh komandan. Soalnya habis buku habis cari usaha nih kok. Habis nih. Komandan siap komandan ya. Iya. Siapa permios Pak?